Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalan naleur ka makam jalana sempit anu hadir meuni seueur nu ngajawab salam meuni saeutik. Daun salam daun tales urang dieu ngajawab salamna meunikeun kala leuleus. Kumaha? Singkah hade ibu bapa daun talesna ulah nganggo kentang. Leuleusna teh orang dieu keur mikiran alhamdulillah. Geura boga hutang di alhamdulillah orang dieu mah. Masya Allah, sakali deui siap ikhlas ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqoulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydhan fil hadits man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan man a'zama maulidikum tusyafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala asy-syekh al-imam sirri as-sitti man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil wa ba'du. Puja kali puji hayu orang sami-sami pintonkeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu maha hakiki, Allah anu tara pernah jalir kana janji, Allah anu mika cinta ka hamba-hambana anu sajati bari gumati ngajalankeun kitab suci nu dicanda ku Kanjeng Nabi. Salawat kali salamna mugia tetep tumrap ka junjunan urang sadayana wasta Kanjeng Nabiuna Muhammad, ka para keluargi-keluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para bojo-bojona, Bu, Ibu, araraya, ka kuping henteu, jelas henteu, naon cenah bieu? Ustaz na make nyebatkeun bojo-bojona.
Sababapunten ibu Kanjeng Rasul teh bojona langkung ti hiji leres. Sok jawab sing kompak jeung tarik Kanjeng Rasul teh bojona langkung ti hiji betul. Bener. Satuju. Udah akurnya coba buku pingkeun sakali di sing leres Kanjeng Rasul teh bojona langkung ti hiji leres. Bener. Satuju. Wah angar teu asup Pak. Punten pangarsa bapak-bapak araraya. Bapak-bapak araraya. Coba Kang keluarkan suarana sing kompak jeung tarik meh kadenguan ku ibu-ibu Kanjeng Rasul teh bojona langkung ti hiji betul. Bener. Satuju. Tingali kompak lalaki mah. Itu pendapat bapak-bapak nu benar, pendapat ibu-ibu nu benar. Lah kieu bisi para sea mah atuh. Kanjeng Rasul teh bojona langkung ti hiji. Jadi lamun ayeuna salaki urang isuk jaganing pageto nurutan Kanjeng Rasul nambahan deui bener apa salah? Kok salahnya? Rek dicarek rek dititah. Wah tegas di dieu mah Rek ngadat apa rek bunga? Kasaha ngadatna? Nuhun asa ulah ka abdi we ngadatna lah. Ka para keluargi-keluargina malihan ibu bapak sadayana Kanjeng Rasul ngagaduhan putri anu geulis kawanti-wanti cerdas luar biasa anu jenenganana Siti Fati. Siti Fati sok nu apal jawab, nu teu apal ngiring calangap we Bu. Kanjeng Rasul ngagaduhan putri anu geulis kawanti-wanti cerdas luar biasa anu jenenganana Siti Fati. Anu mana Siti Fatimah teh nikah ka Sayyidina Ali. Ari Sayyidina Ali teh ramana saha? Wah salieur itu ngaji teh ieu teh. Sayyidina Ali teh ramana nyaeta Abu Thalib. Ari Abu Thalib teh sahana Kanjeng Rasul emang ongkoh besan anu mana Kanjeng Rasul nikahkeun Siti Fatimah ka Sayyidina Ali teh di bulan samingkin lieur atuh ngaji teh ieu mah teh. Kanjeng Rasul nikahkeun Siti Fatimah ka Sayyidina Ali teh di bulan Safar. Waduh, saya ngajawab teh Rayagung cenah. Moncit eta mah jan. Di bulan Safar. Jadi punten Bapak Ibu sadayana, Kanjeng Rasul mah bulan Safar teh ngawinkeun budak. Di urang mah eta teh teu pati laku pangarsa. Jadi bulan Safar teh ajengan Kiai Ustad paceklik. Ngalalanggur udah unu hajat atuh da aya beja cek mitos cek kolot cenah kawin Safar teh kawin anjing. Waduh gawat euy. Kawin Safar teh kawin gogog gitu. Padahal sekian abad yang lalu tidak lahirlah seekor anjing, melainkan lahirlah Sayyidina Hasan wal Husain, pejuang yang sangat tangguh. Tanggal 10 Muharram Sayyidina Hasan wal Husain ikut berperang bersama umat Islam, ngabela agama Allah, ngabela agama Kanjeng Rasul. Bahkan banyak seorang bapak, seorang ayah yang ikut berperang sehingga gugur menjadi syuhada di medan perang. Sehingga tanggal 10 Muharram seueur nu jadi anak yatim. Matak bapak ibu dianjurkan dina sasi Muharram teh menyantuni anak ya. Bisi Muharram kamari urang teu kaburu Pak Bu, teu kaburu menyantuni anak yatim. Ngajam ti ayeuna Muharram tahun payun urang bade menyantuni anak yatim. Sok sakamampuan urang we. Bulan Muharram teh kumpulkeun barudak yatim teh. Menang 20 sirah masukan. Jajarkeun hareupeun imah sina ngabaris. Terus kumaha? Usapan sirahna saurang-saurang. Tos diusapan sadayana mah titabaralik deui we.
Cek budak teh teu sia gelo nyabakan sirah meureun. Nya aya 1000 pasihan 1000, aya 10.000 pasihan 10.000 ari sanggup jeung mampu mah insya. Tah jadi ibu bapak sadayana kawin sapar kawin anjing teh eta teh cekolot. Kan punten pangarsa urang mah dalil teh cek kitabnya. Wa kutubihi cek rasul wa rusulihi. Jadi ibu imah dalilna teh cekolot. Jadi wakolotihi tong diuk dina lawang panto bisi nongtot tah dalilna teh wakolotihi neng nu pukuna manghalangan jalan batur liwat bener dah. Bahkan di kampung-kampung di lemur-lemur sok aya keneh teh lamun aya buuk apal buuk lamun aya buuk di sada tengah peuting luhureun imah tuluy diusir pak haling sia ka ditu urang budak geus 12 cuk buuk mun urusanana jeung urang salaki maneh nu ngagawean aing nu katudingna matak didoakeun di mana-mana budakna lahir sing giga ka para keluargana ka para sahabatna para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama sholihin ka para pengikutan tur mudah-mudahan urang sengah hadir di tempat singkat catat kalabat umat mantena jaga keng syafaatul uzmati mantena amin ya Allah ya rabbal hadratul mukarram para alim ulama para ajengan para kiai para asatidz wal asatidzah terkhusus pimpinan-pimpinan pondok pesantren hadir di tempat oge khususna pupuhu ieu kampung anu ageng pangapunten teu tiasa disebatkeun namina diwilang saurang-saurang litasyrifan wa ta'ziman bi ilmihim ku sabab ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu marantena anu sangat-sangat ku jisim kuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin anu tubuh ngadoakeun ajengan teh tadi ngadoana oge lieur urang dieu mah kuring ngadu apa marolohok teh kasima sugan ya Allah ya Rabbana nah cenah ajengan kiai ustad kuring doakeun punten ibu bapak lamun misalkan dina wengi ayeuna presiden urang meninggal dunia cepeng cariosan sim kuring besok rebutan orang ingin menggantikan jabatannya sebagai presiden betul benar gubernur, bupati, anggota dewan jabatannya belum habis sampai detik ini sudah banyak orang yang ingin menggantikannya betul tapi maaf ibu bapak sadayana lamun misalkan dina wengi ayeuna para ajengan para kiai para asatid guru-guru orang tilar dunia cepeng cariosan sim kuring 10 tahun 20 tahun cantang tu anu bisa ngagantikeun jabatanna sebagai ulama betul tak urang doakeun para ajengan para kiai guru-guru urang sing ditambih-tambih kasehatanana tambih-tambih kabarokahanana tambih-tambih milik rizkina tambih-tambih ilmuna disoleh-solehakeun keturunanana amin ya Allah ya rabbal oge teh hilap kekersana pun lanceuk itu ngaku lanceuk uing ngaku lanceuk ya Allah pun lanceuk senior sim kuring guru sim kuring masya Allah tadi parantos ngalantunkeun sonten emasna ya jangkung pan geuning anjeunna mah kasep bodas ya Allah sirik aing mah ya bagodegan dia yang nyomot sakapeung mah kana godegna alhamdulillah Ustaz Al-Ustaz Ahmad Zamzam Zainal Muttaqin orang doakeun mantena sing disehatkeun zahir batina tambih-tambih kabarokahanana disolehakeun istrina disolehkeun putra-putrana amin ya Allah ya Rabbal tahilap aparatur pemerintah setempat minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah dari bawahan sampai atasan Bapak Kepala Desa mana Pak Kades oh alhamdulillah Pak Kades Pak RW aya mana RW na mana ngacung RW mana ide oh amat RW teh kembali loba oge atuh sugan we katuliskeun atuh RT aya mana RT ngacung
Oh eta mah RT ongkoh RW ongkohnya Gusti nu agung engke lamun ditanya presiden Kang akang ngacung deui nya punten Pak Kades sim kuring bade mayunkeun Pak RT jeung Pak RW heula margi naon tong disangka Bu jadi RT jadi RW teh geunaheun ripuh sesuai jeung ngaranna RW ripuh wae ripuh jadi RW mah aslina kan komo RT mah ripuh teu puguh sok sagala kasalahkeun tuh jadi RT mah leres teh di hiji lemur aya kajadian parabola parawan jebol ti heula anu riweuh padahal RT teh milu ngajebolkeun leres henteu komo kamari Pak Kades keur zaman corona geuning aya bantuan ti pemerintah pusat titipkeun ka pemerintah daerah titipkeun ka pemerintah desa ti desa ku Pak Kades titipkeun ka RT dangukeun RT kur dititipkeun kur dititah ngabagi heug aya masyarakat anu teu kabagean nu disalahkeun nya cik uing ge naon majarkeun RT urang mah teu ad RT urang mah pilih kas nu dibere teh dulur nu dibere teh nu beung urang mah teu kabage mah KTP di fotokopi he bansos datang-datang aya anu kitu aya tong riweuh menang syukur alhamdulillah teu meunang can rezekina beres betul bahkan RT na soleh bertanggung jawab bansos nyesa hiji deui teu wanian muka RT ditanyakeun ka pamajikanana ditanyakeun nyai ieu bansos saha can dicokot anu mayayah Kang aya mayayah di dia oh aya hampura mayayah hampura oh sanes mayayah di dia sanes ditu mayayah di Amerika di ditu nah kamana tuh mayayah lain dicokot batur geus dicarokot Kang mikir mayayah teh pan geus kolot karunya capeun beurateun kudu mawa ka dieu mending ku akang anterkeun pan kapuhan kudu nganterkeun ka imah mayayah RT ngagiwing bansos ka imah mayayah Assalamualaikum Waalaikumsalam saha di luar RT mah oh siajang RT sinarieun maneh ka dieu aya naon lain ari mah cager cageurna ge nini teh lain eta RT meniringkir barang bawa mawa naon oh aya bantuan jang mah bantuan ti saha teh ti corona eta tanya teh sama ini teh oh ti corona Gusti ku bager-bager teuing corona teh mudah-mudahan we Gusti corona teh panjang yuswana cenah wah goblok sugan ini teh wah parah tah ini teh Pak RT na Pak RW na urang doakeun sini paparinan kakiatan kasobaran dina ngemban amanahna amin oge Pak Kades na urang doakeun sing paparinan kasehatan zahir batina diberkahkeun hirupna diberkahkeun milik rezekina amin ya Allah ya rabbal hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah doa ti sim kuring dina wengi ayeuna sadaya nu hadir mudah-mudahan sing dihampura dosana ku Allah sok aminan lebar kudu rumasa Bu urang mah jadi jalma teh loba do jika dina hiji kisah sim kuring bade ngadongeng heula sawios sanajan tos wengi wios dina hiji dongeng Bu aya hiji dongeng di hiji kampung Pak aya jalmi anu namina Nasuha saha Nasuha ieu Nasuha teh gaduh padamelan nu goreng patut gaduh pagawean nu goreng patut naon pagaweanna Nasuha teh sok pulang paling sok kuak pau maok naon cenah hiji Nasuha teh sok maok popoean Bu asal moekeun baju leungit si Nasuha malingna bahkan aya spesialisna Bu Nasuha teh sok maok punten popoean jeroan awewe nya sabangsa ning cungcat nu kararitu lah tapi jang mama tenang dan Nasuha ge apalan merek atuh da
atuh ti 50 tahun kalau mah insyaallah aman. Datang warning nasuha juri ge moal beukeun atuh. Salian ti sok mau popoyan ieu nasuha teh Bapak Ibu sadayana sok pulang paling sok puak pauk boeh mayit. Jadi di mana-mana di hiji lembur aya anu ngantunkeun dipaling tabaena ku si nasuha. Dina hiji mangsa, dina hiji waktu ajengan setempat kiai setempat ngantunkeun Pak. Wirang tapan anak-anak ajengan teh. Sieun boeh ajengan dipaling ku nasuha. Akhirna kumaha? Disamperkeun eta nasuha ku anak ajengan pokna kieu. Assalamualaikum Mang Nasuha. Waalaikumsalam aya naon jang? Ari Mang Nasuha tos uninga pun bapak ngantunkeun. Wah nyaho kacida ari kitu. Ari Mang Nasuha masih keneh ngeureuyeuh maling boeh teh. Atuh masih da pangabutuh amang sok dikamanakeun nya dijual sabaraha 200.000 ari kitu. Kieu atuh Mang Nasuha ena mah tah kukuring dibere 200.000 tapi omatnya boe si bapak mah ulah dipaling. Jadi tah harita nasuha teh di amplopan 200 uih anak ajengan barang anak ajengan uih Pak dibuka ku nasuha eta amplop eusina kur 180.000. Kurang apa leuwih? Amek pan nasuha teh. Jadol teh sia janji mere 200.000 ari kari-kari datang kur 180.000. Tingali siang ke peuting dipaling taboeh ajengan jangan jegjergan 200 akibat amplopku lah ini menyaritakeun gara-gara amplop kurang urusanana jeung boeh tah panitia ningang ka peuting Bapak Ibu sadayana mangkat tanah nasuha ka makam. Di pilarian mana makbaroh na ajengan barang kapendak makbaroh na ajengan digali eta makbaroh ajengan barang digali kaget kacida luar biasa ieu nasuha sabab naon barang digali katingal jasad ajengan digugulung pinuh ku seuneu ceuk nasuha Gusti saumur-umur maling boeh kakara ningali mayit diduru ku seuneu model kieu akhirna kumaha diharewosan eta jasad ajengan ku nasuha pokna kieu ceuk nasuha mama bejakeun ka kuring naon sababna jasad mama make diduru ku seuneu padahal mama teh ahli ibadah mama teh tukang ceramah mama teh tukang mematahan batur tapi naha jasad mama make diduru ku seuneu bejakeun ka kuring naon sababna mama ditutupan deui makbarohna ajengan dirapihkeun deui ku nasuha uih nasuha ka bumina barang tengah peuting Bu sekitar jam 12 peuting ajengan teh datang nasuha nuhun Kang nuhun operator nuhun ngadukung saya eta euy sieun teu atuh tong sieun pan uing nu ngomongna oge ho aing mah capek-capek ka dieu ngadon disarwakeun jeung jurig teh ieu nasuha maneh hayang nyaho naha jasad mama make diduru ku seuneu baheula nasuha mama keur hirup keneh mama pernah diondang ngaji mama pernah diondang ceramah beres ceramah mama teh dititah dahar ku panitia teh teuing ayeuna mah ieu teh ting kumaha da panitia teh mere daging teh nya ipis nya liat nya tiis nepikeun ka daging teh nyelap dina huntu mama asa teu kahaja nasuha mama teh nyoekeun pager awi tatangga jang ngalaan eta daging anu nyelap dina huntu mama teu menta ridho heula teu menta izin heula kabawa maot can kungsi katobatan tah nasuha kieu siksaanana Allah karim Bapak Ibu sadayana karek nyoekeun pager awi tatangga teu menta ridho heula teu menta izin heula kabawa maot can kungsi katobatan model kitu siksaanana komon sok ngabaradogan awi mah betul bener mudah-mudahan orang-orang sini hampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala amin
Ya Allah ya Rabbal. Patali waktu tos tabu setengah 12. Sim kuring biasanya ngosok 2 jam. Jadi ia bakal nyampe jam 1. Siap? Siap? Jam 2. Jam 3. Kagok nepi subuh. Siap? Ibu siap? Alhamdulillah. Ieu teh kampung naon namina teh? Rawa. Hah? Biasa tong nyentak atuh. Kampung naon itu? Desa Rawa. Berarti orang Rawa mah ciri ahli kana ngawadul. Ngaji nepi ka subuh emang uing wayang golek gitu. Kagok nyiksa teh. Urang singkat, padat, melekat, nu penting balik mawa ilmu nu manfaat. Cenah naon geus kana teureun wae atuh. Urang langsung wae Pak Bu kana intina. Naon tujuanana sih urang ngayakeun muludan? Urang sepakat para tokoh agama, tokoh pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi sedeng sepakat dina ungi ayeuna urang sedena bade ngayakeun pangaho. Pangaosan dina raraga naon? Raraga memperingati, ngarayakeun, ngagungkeun, ngamuliakeun lahirna baginda alam, yakni baginda Nabiuna Muhammad. Sok sanajan ayeuna teh aya keneh pas seueur jalma datang, jalma anyar-anyar bisa ngaji dibandingkeun jeung para alim-alim ulama anu nyusun kitab-kitab koneng kara kamari bisa ngaji. Ngajina di pasantren al interneti. Guruna Kiai Al Google jeung Kiai Al YouTube. Ngajina teh na Google aja di YouTube si eta mah. Datang ti kota ka kampung-kampung memakai pakaian Islam, mengatasnamakan Islam. Bahkan mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi esikna rampog akidah, mereka hancurkan akidah orang sedayan, wabil khusus akidah ahlus sunnah wal jamaah. Betul bener. Tapi sok sanajan cek mahana salah, cek maranehana bid'ah haram dolalah, tetap orang ayakeun muludan sabab orang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta bukan hanya di mata. Tong diemprakan lain japati atuh. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Biar perbedaan terlihat antara da kena edan mah teu kudu dititah miluan. Cinta bukan hanya sekedar di mata, tapi cinta hadir di dalam jiwa. Sok sanajan cek mahana salah, bid'ah, dolalah, tetap orang muludan sabab orang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Naon atuh tujuanana urang ngayakeun raramayan kieu? Sampai rela ngorbankeun waktu, ngorbankeun tenaga, ngorbankeun pikiran, panitia berjibaku nyiapkeun ieu acara. Bahkan dari sebulan sebelumnya ngorbankeun tenaga, pikiran kumaha ieu acara sampai ka sukses. Ayeuna masyarakat ibu bapak ngorbankeun waktuna, bahkan kamari ngorbankeun hartana. Naon tujuanana? Tong hariwang bapak ibu sadayana. Kasauran Imam Sirri As-Siti man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah. Sing saha jalma anu ngarayakeun maulid Nabi, nginget-nginget ka Kanjeng Nabi, korban harta, korban tenaga, korban pikiranana, jang ngarayakeun maulid Nabi, maka maranehanana bakal menang sebagian tina taman-taman surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Naon tujuanna? Hiji, urang rek ningalikeun syiarna agama Allah. Dua, rek mintonkeun mahabbah urang, rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ngorbankeun tenaga, pikiran, panitia, keliling, mampai-mampai imah nagihan. Betul? Di abdi mah sok kitu, aya di dieu kitu tara.
Hah? Kumaha? Sami? Panitia pan keliling mapai-mapayan imah. Katingali ti jauh kene aya panitia muludan rek nagihan buru-buru pan hordeng teh ditutupkeun sia eta mah. Panto dikunci meh majarkeun eueuh di imah. Teu kaburu nutupkeun hordeng panitia teh deukeut budak di geroan. Yang ujang-ujang ka desa kedeung. Aya naon mah? Engke lamun nanyakeun mah bejakeun mama keur nyaba kitunya. Saking kumung mere atuh budak jadi satpam hareupeun imah. Datang panitia, "Jang, emak ya, budak teu bisa ngabohong. Cek emak ge nyaba." Panitia ngahulang cek emak. Ka mana jang emak nyabana? Duh, ka atunya ke orang taroskeun lah ka emak. Emak nyabana ka belah mana? Ya bangga bohong dosa ka nyahoan era lebok tanu pelit. Kesel imah kudu pelit teh dah. Ya Allah ya Rabbana. Tapi orang rela ngorbankeun tanaga urang, pikiran urang, harta urang. Jangayakeun acara ieu sabab urang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nu katilu tujuanna rek nyonto kana akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa harus akhlak? Karena akhlak lebih penting daripada segala-galanya. Maaf. Akhlak lebih penting daripada ilmu. Akhlak lebih penting daripada harta. Akhlak lebih penting daripada jabatan. Akhlak lebih penting daripada jasa dan pengorbanan. Akhlak lebih penting daripada segala-galanya. Setuju? Setuju? Akhlak lebih penting tibatan ilmu. Punten ageng pangapunten kasadayana. Sok sanajan urang ilmuna luhur komo ieu mang santri, ieu jang santri neng santri ya. Urang gaduh otak nu calakan, nu cerdas, urang pinter ngajina keluar ti pasantren, urang timu ngajina, terjun ke masyarakat, heug urang goreng akhlak, hampura. Ilmu urang moal didangukeun ku masyarakat. Ilmu urang moal dipake ku masyarakat sabab naon masyarakat bakal ningali kana akhlakna heula samemeh kana ilmuna, betul? Bener? Mata kunaon atuh ayeuna urang mang santri neng santri di pasantren minimal diajarkan kitab taklim wae, etika, adab dalam mencari ilmu. Bahkan saking ku penting-pentingna akhlak tibatan ilmu, milari ilmu ge kudu nganggo akhlak. Bahkan kasauran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz saur mantena kaula leuwih keneh ngahargaan jalma nu boga akhlak tibatan jalma nu boga ilmu. Sabab lamun ngomongkeun ilmu, iblis ge ilmuna leuwih luhur tibatan manusia. Tong disangka, iblis ilmuna luar biasa. Iblis ilmuna luhur bahkan asalna ti surga, tapi iblis goreng akhlakna. Iblis nu asalna ti surga ilmuna luhur, goreng akhlak, diusir ku Allah, diasupkeun ka neraka jadi penghuni neraka nu kekal abadi. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min. Akhlak lebih penting tibatan ilmu. Akhlak lebih penting tibatan jasa. Punten Pak, sok sanajan urang di kampung ieu teh panggedena jasa, panggedena pengorbanan. Begitu banyak pengorbanan urang jang ieu lembur, tapi urang goreng akhlakna, hampura. Jasa pengorbanan urang moal ditingali ku masyarakat. Jasa pengorbanan urang moal diingat-ingat ku masyarakat sabab naon? Goreng akhlakna, betul? Leres? Contoh-contoh urang dia osokna emam caruluk tara. Sok iraha. Hah? Bulan puasa. Ala Gusti nu agung watir urang mah nya. Lain kang teu pirah yang ada har caruluk kudu nungguan lah bulan puasa atuh da. Sok di kumaha teh caruluk teh Bu? Di kumaha? Dikolok. Enak henteu? Nikmat henteu? Pertanyaanana, ari caruluk dihasilkeun tina tangkal naon? Tangkal kaung. Kang ari tangkal kaung saha nu melakna? Saha? Tah nu melak tangkal kaung mang careuh. Ieu urang ngajina nyengir tapi bari mikir siap. Caruluk dihasilkeun tina tangkal kaung anu melakna careuh berarti urang dia bisa ngadahar caruluk eta atas jasa
hiji berarti tah jasa careuh tah tong dileungitkeun geus urang ngaji careuh we ayeuna mah bisi penting aya anu teu hadir nanyakeun kamari muluan di Babul Salam meunang naon meunang careuh simpel lah nya ayeuna urang Wanaknan deui teh Wanakerta urang Wanakerta tiasa ngamam gula kaung gula aren gula anu murni gula kaung dihasilkan tina tangkal kaung anu melakna careuh berarti urang Wanakerta bisa ngadahar gula kaung eta atas jasa dua ta jasa careuh ayo tong dileungitkeun ye careuh ye orang kitu-kitu ge boga jasa geuningan bener teu ayeuna Bu bisa ngamam aci kaung dihasilkan tina tangkal kaung anu melakna careuh berarti urang bisa ngadahar aci kaung atas jasa tilu ta jasa careuh loba geuning careuh teh bari pa didahar careuh jasana careuh ke urang betul ayeuna ibu-ibu bisa sasapu ku sapu injuk tina tangkal kaung anu melakna careuh berarti ibu-ibu bisa sasapu ku sapu injuk atas jasa opatah ayo urang papai bahkan pangarsa punten jang si Iqbal mah namahan jasana hiji khusus jasa careuh jang si Iqbal namahan naon si Iqbal penting ayeuna bisa baceo engke balik menang duit ku sabab ngabahas ya Allah ya Rabbana gede teh careuh jasana loba henteu pertarosan simkuring eta careuh anu gede jasana eta careuh anu loba jasana hiji mangsa ngaliwat kaburuan imah urang rek disuguhan apa diporo wah tega bener urang di mah sadis coba Pak dangukeun kalimatna Bu sing bener careuh anu gede jasana careuh anu loba jasana hiji mangsa eta careuh ngaliwat kaburuan imah urang rek disuguhan apa diporo jasana gede disuguhan diporo jasana gede liur ya nah eta careuh Kang Bu lamun dikersakeun ku Allah bisa ngomong samemeh diporo ku urang samemeh dipaehan eta careuh ku urang careuh bakal protes Kang jasa aing teh gede jasa aing teh loba akang bisa ngadar caruluk gula kaung aci kaung urang tatekan nu melak tangkal kaungna akang mah tinggal ngadaharna nah atuh urang teu pirang ngaliwat hareupeun imah rek diporo rek dipaehan sagala kumaha ceuk urang da sia mah goreng akhlakna di mana-mana datang ka lemur osok mau geuning apal bukan loba careuh di dieu tuh careuh nu gede jasana careuh nu loba jasana teu katingali jasana careuh sabab naon goreng akhlakna maka pantas cek Kanjeng Rasul innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak nu paling penting atuh kumaha Iqbal ari akhlakna Rasul nu kurang rek dicontoh diabadikeun ku Syekh Ja'far dina kitab Al-Barjanji tadi ku urang diaoskeun satacan acara dikawitan osok maca barjanji sadayana osok aya geuning papu dina barjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu Allah kela akur ya lampur Kang lain goreng nyebut Allah teh bagus ngan kudu dina tempat ayeuna ibu make tiung dina bujur pantes henteu atuh henteu atau akang make solempak dina sirah pantes henteu atuh henteu lain tempatna lamun tadi qori ngawaskeun Al-Qur'an kalamullah jawab ku zikir Allah lamun tarikh Rasul sejarah Rasul sholawat jawab ku sholawat sallallahu alaihi siap
وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يعشفن له ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائجهم ولا يقر فقيرا أدقأه الفكر وأشواه اللهم صل وسلم وكان صلى الله عليه وسلم aya dina dirina Kanjeng Rasul naon hiji syadidal haya Rasul mah jalmina banget isinan Rasul mah jalmina isinan bahkan dina hiji kisah Pak Kanjeng Rasul naik kana luhureun Ka'bah naon teh ruas aing suka teh malaikat ragrag gurilap gitu atuh dah. Tuh jadi poho deui nepi ka mun bieu. Itu pas leungeun kieu pas murag atuh dah deh. Kanjeng Rasul naik kana luhureun Ka'bah. Luhur teuing jadi ragrag. Sampai di luhureun Ka'bah. Kantos ningal Ka'bah Ibu? Bapak kantos? Di mana? Nah TV no kalender, no gambar, sekalian sajadah atuh. Ya Allah Kanjeng Rasul naik kana luhureun Ka'bah. Sampai di luhureun Ka'bah aya angin nu ageung. Dugikeun naon? Ka singkapkeun gamisna Kanjeng Rasul. Kaangkatkeun ku angin dugikeun kumaha katingal bitisna Kanjeng Rasul. Ku para sahabat anu pamegat sadayana kumaha reaksi Kanjeng Rasul berem pamenteuna Kanjeng Rasul nandakeun naon isin Rasul katingal bitis ku para sahabat anu pamegat sadayana Rasul Pak Rasul mah katingal bitis ku pamegat di Rasul mah isin Rasul imah Bu Rasul nya Rasul imah Rasul Bu Rasul mah katinggal bitis padahal bitis teh sanes orat di pameget bari katinggalin ku pameget di Rasul mah isin nya Rasul ieu mah aya di dieu ibu-ibu na katinggal bitis isin henteu cuk salakina henteu pamajikan aing mah cenah aya sok katinggal bitisna aya istri ibu-ibu parawan abegen sok katinggal bitisna aya loba lamun ku urang ditanya agamana naon agamana naon umat saha pembohong besar pendusta besar ngaku umatna Kanjeng Rasul adug-adugan hayang disyafaatan ku Kanjeng Rasul tapi ajaran Rasul agama Rasul injak-injak kehormatan Islam diinjak-injak kos nu hareueuh caricing keur dikieukeun mah biasa we sukan man keluar ti mah teh tiung dialungkeun deui atuh Ustad arat bayung harudang astagfirullahaladzim komo geuning Pak Kang lamun hari Minggu geuning enjing-enjingnya budak parawan di sapatu celana pondok baju pondok rek marana cenah rek lari minggu kamari Pak sim kuring Bu penak jeung hiji istri kelas 3 SMA keur mujuhna teh Pak 3 SMA atuh geus mulai rada ararasak mun dina buah mah keur mungkel teh kebenaran keur alitna keur SD teh budak pernah ngaos di sim kuring ngaos Quran
ngaliwat setengah genep hareupeun imah kuring make celana pondok baju pondok, disitulah jiwa mudaku kembali bergejolak ajam-jam. Wat dan normal ho daripada kuring beuki na bujur embe ning kana eta pugu sampeurkeun ku kuring tanya ku kuring neng rek ka mana itu isuk make celana pondok bade lari Kang Ustad geuning lari teh make celana pondok ieu henteu tiris ye Kang piraku lari make mukena cenah kitu budak ayeuna tah di bejaan teh ngalawan pangarsa malikeun budak ayeuna mah ye Kang lari teh meh sehat jantung neng sehat jantung can pasti tapi doraka eta nemong-nemongkeun orat geus pasti teh. Ieu Kang lagi mah pikir pakaian nu pondok nu ngepas meh bebas ngalengkah. Make androk make mono ke abdi ti kojot labuh. Asal Kang nyaho lari teh jang sehat jantung, mata Kang ieu lari atuh lari meh sehat jantung. Jadi kuring di papatahanana ieu teh. Parah ieu budak. Kuring mung elege-eleng ya neng. Licik maneh mah. Licik kumaha ieu teh Kang? Maneh lari pagi nemong-nemongkeun orat ningalikeun orat kabejakeun sehat jantung licik maneh mah nya licik kumaha ieu teh Kang jantung maneh nu sehat jantung Akang udah ngageder tadi teh atuh nempo ping-ping mah nya bodasnya mulus wah untung ora keneh kuat mun aki-aki setruk harita keneh di dinya ya Allah ya Rabbana ieu mah kumaha tuh dapat budakna dicarekan teu indungna kala sarwana kaluar imah meuni pede make legging aya bu wios nganggo legging kajeun nganggo legging kajeun teu kajeun hek mangga nganggo legging asal tutupan ku handuk rek naon cek ka warung make anduk atuh rek guyang sugan saya teman di warung tutupan ku androk anduk cenah imah kumaha atuh da legging dipake androk diperosotkeun pangarsa atuh sing gurilak mah gelempong jiga buras untung ibu-ibuna nu montok genah nempona Kang aya tingalieun coba sok nu begang make legging daleungna teh teu lepasna cangkeng kieu sia eta mah tah heuda sieun morosot meureunana ya Allah ya Rabbana budakna dicarekan henteu indungna kala sarona betul Pak bener teh Pak ku Akang kal dipangmeulikeun di bajuna kabagian kabeh dosana atak sing aya perubahan ya beres mulu dan contoh akhlak Rasul syadidal haya Rasul majalnina isinan isin kumaha isinan Rasul mah Iqbal urang wana kerta mah orang rawa mah teu kudu bejaan arisinan urang di mah ka masjid ge isin ka madrasah rutinan ngomongkeun batur aya nu sok ngomongkeun batur aya banget da awewe mah kitu sajam teu ngomongkeun batur bibir asa jeding Kang tatangga hayat diomongkeun saya eta mah nu saurang balik teh onangan saurang karek mangkatkeun amprok tengah jalan pan ceritanya eceung geus teh onangan encan entos dahar jeung naon bieu jeung helm naon eceung helm teh endog dibelah dua amit pelit nu hajat teh endog hiji ge belah dua ieu tong banget teuing ngomongkeun batur teh coba bisi aya nu hajat heuk endogna dibelah dua lain nu hajat pelit lain nu masakna cerdas supaya bumbu balado nyerep ka jero endog dibelah dua yang loba mah nyuk samangkok teh era mah banget panisteangan kasalahan batur teh pan disinir geuning ku Kang Haji Roma Iraha Irama maksudna kuring mah ka Kang Haji Roma Irama teh masih kena aya rerehan Pak Bu jadi kapi raka sanini serius ieu Raka sanini jadi nini abdi sareng nini Roma Irama teh sami nini di sini geuning ku Kang Haji Roma Irama mengapa kau suka membukakan aib sesama
pan kitu oma tungtung nate geuningan kudu muriang geuningan. Kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah keterlaluan. Ya, Oma beri resep ke Haji Roma Irama teh meskipun budak ayeuna, budak anyar-anyar tapi resep ke Roma Irama teh pangarsa. Beliau itu orang seniman yang cerdas dan berilmu. Setiap aya kejadian ngadamel lagu Oma mah. Aslina, tatanggana aya tebang pohon sembarangan ngadamel lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang itu pisang punya orang. Hei, jangan ditebang. Oma pinter eta mah. Hebat. Kemana ya tuh asal dibayar ah. Tatanggana aya nu minta duit wae ka salakina teh. Kadengieun ku Oma dibere ku salakina 700.000, langsung nyieun lagu Oma. Tah 700, tah 700, tah 700, tah 700, tah 700. Oma tatanggana nu paeh nu maot nyieun lagu gali lobang cep. Allah karim. Jagali tong sok ngomongkeun ba urang mah sok pinter ningali kasalahan batur tapi teu pinter ningali kasalahan diri sendiri, betul? Tak ini penerapan malu yang salah kaprah. Kuduna ka masjid teu kudu izin, ka madrasah teu kudu izin, da eta mah diparentahkeun ku aga. Lamun ayeuna ngomongkeun batur nginjem ka si emok tah. Aya si emok kadi aya. Ayeuna boga hutang ka si emok aya. Aku berjanji bayar hutang tepat. Nah. Didoakeun ku simkuring boga hutang ka Bang Emok sing buru-buru lunas. Buru-buru tobat geus lunas tong minjem deh. Insya contoh hiji syadidal haya Rasul jalmina isinan isin ngalaksanakeun naon nu dilarang ku Gusti Allah. Lanjut tos saja lanjut moal capek sahanu capek wios abdi capek astagfirullahaladzim abdi serak wios abdi leuleus wios paehan sekalian kagok atuh nyiksa teh abdi hayang telah wios. Awak leutik gelas badag ngeueum di deun mahi jigana ye. Naon ngaralikeun kitu? Hampura Kang punten Kang Bu, bisi teu percaya kumaha rasana nginum ditempukeun ku jelema lobaan Kang? Oh, kajaran ku akang sing nginum di sorangan ditempukeun ku lobaan kieu kumaha rasana? Kumaha rasana? Sarua da urang ge jelema era lain tong ngeret atuh. Maroloho kowe. Sok narungkul. Ih, anak pinter. Alhamdulillah. Lanjut itu lanjut. Sok abdi bade naros siap sampai jam sabaraha? Jam 3. Jam sabaraha? Abdi lamun langkung 3 jam panitia hitunganana termasuk lembur. Jadi wios abdi lemur. Wios? Mangga ari kaharti mah. Ya kaharti ngajina maksudnya. Tuh si gemah. Ngawas ka maneh tarapi duit tara. Teu di bahanan ridho, teu di amplopan ridho heg panitia. Ari teu era pangih deui mah. Capek-capek ge leuleus-leuleus ge maksakeun ka dieu Cianjur Majalengka kurang lebih 6 jam
maksakeun kadida asim kuring teh hayang menang loba doa duit tingali leungeun nu kieu mah ngadua euceuk duit mah kita ieu duit mun ieu doa-doakeun sik mana sing sehat sing diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala tah kakarak geus menang doa bakal menang loba dulur parah kana duit wae otakna teh dulur geus menang doa menang loba dulur si Iqbal uih ka Cianjur bakal menang amal tina silaturahmi parah tina duit mengkot kana amplop mah parah Kang urusana demi Allah taros kakasan Ustaz Jam-Jam si Iqbal demi Allah ti satungtung nyekelan mik teu beuki amplop teu hah henteu eusina ge ari saeutik mah lanjut naon cenah tadi nu kahiji poho syadidal Rasul mah jalmina isin ngalaksanakeun naon nu dilarang ku Gusti nu kadua tawadhu Rasul jalmina tawadhu rendah hati DP handap asal Rasul mah teu sombong tapi kadang-kadang urang Masya Allah anu ngaku umatna Kanjeng Rasul anu adug-adugan hayang disyafaatan ku Kanjeng Rasul sombongna luar biasa betul bener sombong ku ilmu bisa punten ngarumasa aing pangartina ngarumasa aing pangbisana nalika salah teu daek dielingan ku batur nalika salah dielingan ku sahandapan teu daek narima lah sia jang maneh budak kamari nyaho naon yeuh akang yeuh hampura Kang tingali atuh iblis sakumaha luhur elmuna ti surga sombong neraka bagianana di lemur meureun asa pangartina atuh nganjang ka lemur batur bating anu elmuna luhur tibatan urang leres sombong ku rupa bisa ngarumasa pangkasepna panggelisna nu kasep nu geulis tong sombong kayaknya bakal peot tingali tuh nini leres teh kan emak teh baheula mah kembang desa mah nya kembang desa ayeuna kembang kaktus mah sombong ku harta bisa ngarumasa aing pangbeungharna nu beunghar tong sombong moal jadi jelema beunghar lamun jelema miskin betul kita itu makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain nu beunghar butuh ka nu miskin wah komo nu miskin butuh ka nu beunghar butuh naon inyeun bener teh naon kudu disombongkeun urang mah asalna tina taneuh uih deui balik deui kana jero nalika dugi kana waktosna mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna ruh dilepaskeun ku Allah tina jasad urang dipulasaran ku masyarakat dibungkus ku kain kafan diasupkeun kana pasaran digotong ku masyarakat ka pakuburan sampai di pakuburan diturunkeun tapasan dibuka diangkat jasad urang diasupkeun kana liang kubur taneuh kuburan diurugeun tidinya urang geus hargaan ilmu nu luhur geus hargaan jabatan geus hargaan taneuh diurugeun tidinya urang ditincakan teu paduli naon jabatanana sugan imah presiden nu maotna saking kunga hormat teu wani nincakan presiden ku sirah dihedenan we taneuhna teh teu anger ditincakan leres henteu mitohana maot minantu mari lu nincakan bari ngajol modar sia modar sia bungan sia hidup pelit ka aing atuh da awas minantu cekekeun jurig anu kitu mah naon kudu urang sombongkeun teu Nabi Muhammad manusia yang luar biasa nabi di atas nabi sayyidil anbiya rajana para nabi sayyidil mursalin rajana para rasul sayyidil makhluqat rajana para makhluk gelar Kanjeng Rasul tapi Rasul teh sombong Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari Nabi Muhammad jalma tapi luar biasa ibarat batu permata urang
batu bata. Rasul mah diibaratkeun yakut inten permata mutiara, urang mah diibaratkeun batu bat. Ari batu bata sabaraha apa hargina? Para cobi bantosan sim kuring sakali, ibu bapak sakali, siap ente turutan sakali ewang siap, sok turutannya. Lamun urang, balikan deh sing kompak. Lamun urang gidi keluar mawa batu sagede kuku, batuna batu permata tuluy dijual. Laku mah atuh laku permata kecil barangnya mahal harganya, betul. Aina lamun kieu turutan. Lamun urang gidi keluar mawa batu sagede hulu, batuna batu biasa tuluy dijual. Laku mah atuh moal jangan batu hiji, lamun satruk saengkel kakara bener henteu? Leres henteu? Batik pak urang dibatkeun batu bata hargaan tapi 2000 cenah hargana. 2000 zaman kiwari mah hikana naon, Pak? Budak bere 2000 menta deui, leres henteu? Sok di jalan raya KWC umum pan mayar 2000 ayeuna mah. Harga modal ya sepakat sealam dunia eta jiga nanti nya. Harga modal 2000. Kamari sim kuring keur ditol Pak bade ngaos ka Rangkas ka Banten. Di tengah-tengah tol teu kuat nyalingit. Ka supir teh pir mengkol tuh ka rest area. Naon Kang? Nyalingit hayang miceun, pengkolkeun ka rest area. Lumpat ka WC miceun sim kuring padi dinya. Beres miceun bebersih, samping dipake digulung-gulung deui keluar WC, lumpat ka mobil. Maksudna buru-buru bisi ka telat ka acara bisi kaungian teuing. Can ge nepi ieu sampean kana mobil di tukang ngogorowok. Dasar sia jelema pelit modal sia teu mayarkeun. Pan era kuring digitukeun ceu. Balik deui kuring naon ieu teh Kang? Modal teu mayar gandeng atuh. Ya perkara modal gogorokan era batu nempoeun. Naon itu sok lalaunan naon. Akang di WC pan. Modalnya. Geuning akang apa? Bau. Geus kumaha? Mayar atuh tuh tinggal dibaca tuh 2000. Oh, tentunya atuh pan buru-buru. Ieu. Di 2000 na ge Kang receh. Tah ge 5000 eta goceng tah pulangan 3000. Kang receh. Kuring asup deui ka WC. Modal deui. Daripada lapur sok. Mending asup deui. Keluar ti WC. Diekeun 1000 ge lumayan jangan namahan parkir. Eueuh Kang, receh pisan. Geus kana hitutkeun preta 1000-an. Kakarak pamulangan modal kana hitut. 2000 mah hikana naon si ayeuna leres henteu? Leres henteu? Batik bal jadi jelema hargaan atuh 2000 mah tong alit mana Bapak Ibu sadayana. Tingali bumi-bumi urang nu megah nu mewah. Mahal hargana. Moal mahal ieu bangunan, moal megah, moal berharga ieu bangunan lamun teu aya bahan bangunan anu utama nyaeta batu. Hiji batu batana. So tina harga 2000 tina hiji dihijikeun jadi bangunan anu megah mahal hargana, betul. Atuh lamun urang hayang jadi jalma nu berharga hadapan Allah, urang kudu kersa dihijikeun. Di mana? Ibu-ibu di madrasah, pengajian mingguan rutinan sok pinuhan. Bapak pemuda, sok pinuhan masjidna salat berjamaah 5 waktu di masjid insya. Bapak jeung akang keluar ti masjid beres berjamaah, ibu keluar ti madrasah beres pangaosan, insyaallah jadi jalma nu berharga di hadapan Allah Subhanahu.
Ieu Masjid Babus Salam Masya Allah agreng luar biasa pertarosan simkuring. Masjid Babus Salam di dieu jeung Masjid Nabawi di Madinah legaan mana? Masjid Nabawi di Madinah jeung Babus Salam di Wanakerta legaan mana? Ning Bangung lieur legaan mana? Di Nabawi mah taros ka pangersa diri ajengan sadayana. Di Nabawi mah hayang salat pangpayuna hese pangersanya. Ditukang deui. Jadi legaan mana Babus Salam jeung Nabawi? Legaan naonna? Kosongna. Ya Allah ya Rabbar sok pinuhan masjidna insya. Ulah jiga di simkuring. Simkuring mah moal ngagorengkeun lemur batul moal. Di simkuring di Cianjur pangersa Masya Allah watir Kang di simkuring mah Bu asalkan masuk jam 3 waktu janari watir lemur simkuring mah watir keung di simkuring Masya Allah sing muring kak bulu punuk jam 3 janari teh da kumaha teu keung Bu masjid belah ditu mangga kapakah wajidayana gugah gara-gara rugah masjid belah ditu astagfirullah Kang aki-aki mah tong make eho Kang geus loba lehoan da masjid gigireun kuring sarua di aki-aki eling umat wah nu areling tah anu ka masjid pangersa waktuna adan ngong adan aki-aki beres adan can aya keneh nu ka masjid pan kesel aki-aki teh batur tungtungna wawarna supaya keur masjid ngageron babaturan saperjuanganana Bah Parman Bah Udin buru siagra kamararah sigit ieu aing ieu keung sorangan di mah sigit eueuh aya pasaran geblek berangan di aki-aki teh teulah datang Bah Parman datang Ki Udin langsung komat aki-aki beres komat tiluan aki-aki ngaharuleng geus ajenganna teu datang da gering ieu riweun ajengan kudu hiji di lemur teh matak titipkeun ieu anak-anak urang ka pasantren entong anti coba masantrenkeun budak teh kadang-kadang santri dihina tuh dipandang sebelah mata betul bener mana santri mana santri mana santri hidup santri siap santri kamana main siapa ya di ya Allah kadang santri dipandang sebelah mata tak ulin jeung santri si acan bisa katapaan budug keun mang santri sabarkeun dah heueuh atuh dah si Iqbal ge kieu mantan budug kieu sarua Ustaz jam-jam pernah tuh oh pernah tuh Ustaz jam-jam kasep-kasep pernah budug si Iqbal ge tina pameunteuk kana patuangan mah mulus alhamdulillah nganti bujal kahanap tapak bedil hungkul aja mau dibuka mah itu yang tahu hanya Allah dan istri saya yang tahu tapak bedil putih pokok ada kumaha tegenah tukang batur keur ngalogat keur balagan pan uy mah gugutrut kieu tah suka WC obeh peurih pan Allahu akbar deui mang sandrinya suka duka dikobongkeun budug-budug oge nu penting mah urang mah barokah di mana budug barokah tuh jorok eta mah ti dituna budug barokah eueuh keun santri ayeuna urang sing sabar sing ikhlas sing tawakal di pasantren sing daek peurih ngarah kaluar ti pasantren urang jadi peurah di masyarakat amin subhanul yamrizal ghad pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Lamun diartikan santri hari ini adalah ulama-ulama Allah di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal
ayeuna urang dihina, anak urang dicaci maki, dilecehkan, dipandang sebelah mata, tapi ingat ku santri, suatu saat masyarakat akan membutuhkan santri. Betul? Syawareh empak lagi euy. Ya Allah ya Rabbana. Naon cenah ti pasantren mah jadi madesu. Naon teh masa depan suram. Jawab ku santri, ya kami santri keluar di pesantren madesu, tapi bukan masa depan suram, tapi masa depan sukses. Keheula naon sukses emprak wae. Sukses isuk-isuk hees. Santri sing istiqomah sing sobar di pesantren kunci naon sing ta'zim ting khidmah kanu janten guru insya riweuh ajengan taya gantina di lemur kan ajeng ge jalmi aya keperluan keluar aya uzur leres henteu tidak akan bisa selamanya standby di lemur ajengan oge tungtung nampan aki-aki silih surung balik deui ka dieu bisi poho silih siku ka mana cenah ajeng-ajengan ngadenge beja ti nyanyi ajengan mah cenah gering naon mencret berat peuting ada hal seblak cenah ajengan beuki nyeblak meureunnan geus ieu kumaha su atuh ku sia padu sia nitah ka aing imaman wah aing gitu bisa su ge belang betong boanan ieu digeroan dia ku sia we atuh sarua aing gitu bisa ngimaman mah silih surung anu jadi korban nu bieu komat pangarsa disuntrungkan ku duaan ti tukang borong ku sia anu adan si anu komat imam ge ku sia sakalian daripada subuh libur parah tah daripada libur meureun kapaksa diborong ku manehana maju ka pangimaran aing mah awal krewod nyerupakeun suara aki-aki badis jiga teh euy Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah lila teuing singkat nama Gurawil maghrub eta Fatihah ngagurawil cek Kang maksudna mah rek goiril heuh meureun maklum huntu geus beak letah ti soledat kuduna goiril jadi gurawil heuh maklum aki-aki salamet tapi aki teh maca Fatihahna beres kana amin beres maca amin beres maca Fatihah maca surat-surat pondok nyai kahayang aya di sekolah mah ulah nu panjang-panjang lain ulah bisi pabeulit nu pondok ke kulhu palak minas nu gampang der maca tabat Bismillahirrahmanirrahim tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada duh aing asa bulah kualik ya tabat yada abilah habi wa tabat yada abilah habi wa tabat yada duh aing ka mana sambunganna ieu dan dengan sambungan tabat teu kapangi-pangi nu di tukang sarua begona deui heuh aki-aki ge jelema boga ka era ku babaturan teu kapanggih da bari ngayon bari ceurik maca tabat bari bulak-balik nu di tukang sarua begona silih siku di tukang deulekeun ku sia ngartieun mata kitu ge kuat ka ceurik eta macana ceuk musa urang di geus atuh aing cangkeul ieu ai teu sanggup mah montong maksakeun amit tuh riweuh hari ajengan eueuh gantina teh bener henteu matak pemuda bangkit santri bangkit betul bener adzan sok ku budak ngora
Santri nu fasihat baca Al-Qur'an faham tajwid makharijul huruf sifatul hurufna jadi imam sok maju betul bener santri sok pemuda bangkit insya pemuda ayah pemuda mana suarana pemuda mana suarana pemuda jawab sing kompak ku budak ngora ari aki-aki adan alus goreng aki-aki adan alus goreng alus siapa purian maneh trek adan atuh bangkit anak muda insya terakhir nya tanjikan yang rasul syadidal haya jalamina isinan 2 tawadu wa yuhibbul fuqara wal masakin rasul madeuh cinta ka fakir miskin nukatilu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah lanjut simpuring hoyong salawat heula wios ridho Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad keluarkan suara sing tarik sadayana ngiringan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad sing tarik sadayana ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad Allah Muhammad ibni Abdillah wa yaqari kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa yaqari kitabillah alaika hubbatul hadrat tujahid fi sabilillah alaika hubbatul hadrat tujahid fi sabilillah ya Rasul ibni Abdillah Muhammad sidanan nabi sidanan sing tarik sidanan nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Al-Jailani Habibin Nabi sidanan nabi Allah 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 sidanan nabi
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi. Terakhir di simkuring Kanjeng Rasul tipe suami yang sangat pantas untuk diidolakan. Sebab naon Pak? Memang Nabi Muhammad pemimpin umat, Kanjeng Rasul pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin para makhluk, tapi wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Kanjeng Rasul mangawula kanu janten keluargana Pak. Memang Rasul sibuk di luar, tapi ketika di dalam rumah Rasul mengabdi, Rasul melayani anak istrinya. Rasul memasak, Rasul menyeseh, Rasul masak sapu. Ayo di dia ibu-ibu sok masak, ibu atau bapak Bu? Sok sing tarik meh kadangun sok. Nu keheula. Kesabaran. Nu sok masak ibu atau bapak? Nu sok nyeseh. Nu sok sasapu. Da eta mah kewajiban. Hayu atuh mana sorana ieu lalaki? Masak, nyuci, pekerjaan rumah tangga da eta mah kewajiban. Ibu lamun mencrong ka bapak-bapak tingali jiga buuk beunang ngagebot. Karena dieu. Maaf Pak. Masak, nyuci, seluruh pekerjaan rumah tangga lain kewajiban ibu-ibu tapi kewajiban bapak. Nah, sia. Tingali Pak keluhan para korban emprak langsung. Ya Allah. Makanya Pak, kita jangan seenaknya terhadap istri. Ternyata banyak kewajiban kita. Naon? Tah dengikeun cenah. Kasar sih eta mah kasalah kitu teh. Pamajikan saya teh tuh. Pemajikan uing dicanung dah. Ya Allah ya Rabbana. Pak, ternyata banyak kewajiban kita sebagai seorang suami yang dikerjakan oleh seorang istri. Tak tong sangeunahna ka pamajikan, teh pamajikan salaseutik main tanjak, main tunjuk, main sentak, main sengor. Pamajikan salaseutik main pelatat, main pelotot, salaseutik polototan, salaseutik polototan. Karunya atuh. Di Cianjur mah Gusti Agung Bu aya ibu-ibu jelema teh begang. Pariksa kabidan cek bidan getih normal, gula normal. Kurang dahar mah cuma 5 piring sapoe bidan. Kira aku begang wae. Pariksa ke dokter coba ke rumah sakit di ronsen. Barang keluar hasil ronsenana beungeut salakina we keur molotot teh Kang lah. Si horeng ngabatin di polototan wae. Ya. Matak tong saenakna. Matak ibu tos ayeuna mah ngaji jeung si Iqbal, ibu-ibu ti ayeuna urang libur. Nges teu kudu masak. Teu kudu nyeseh. Seseuheun namru antep. Da eta mah kewajiban. Sia. Cek bapak-bapak hanya kal hadir mulu dan aing jadi katempuhan. Da kewajiban ibu mah teu seueur atuh Bu. Kur hiji taat kan jadi salaki cek salaki masak. Dengekeun. Ai, asa demo ngaji teh mah yeuh. Cek salaki nyeseh. Lamun embung doraka tak dengekeun. Liur aing mah ngaji teh ah. Tadi naik libur suka teu haji doraka. Keun nya Bu ridonya. Ridho ibu osok masak. Osok nyangu osok. Ibu nyangu ikhlas karena Allah, niatkan ibadah ngaulah hormat melayani suami, satu butir nasi diganti ku Allah jadi hiji gedong di sorga. Tinggal Kang giliran gedong mah langsung amin. Ibu sok nyeseh. Sok bari aral tara. Anu bener itu. Tong bari aralnya bunya nyesehan mah rek aral, rek henteu, rek kukulutus, rek henteu anger susun mah beres. Bener teu? Mending bari sholawat dina hate, komo anu mesin cuci di luar WC sholawatan, bayi nungguan mesin.
atawa di lebat WC dina hate istighfar, dina hate tong diucapkeun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang salakina sakalian astagfirullahaladzim. Minimal aya kakasel kasalaki istighfarnya Kangnya. Coba lamun aral ece bari nyeusehan goblok ieu aing boga salaki teh. Peuting molor, borang molor, subuh-subuh kalah mangkat ngusup deui. Aya nu sok ngusup aya? Aya? Mana? Eta geuning juri gelau teh. Salaki nu sok ngusup, salaki nu pang istiqomah Kang. Teu ungud kalinuan teu gedag kaanginan si eta mah. Dor dedar gelabean nageun dina rakit si eta mah. Ya Allah. Aing mah kieu jadi pamajikan teh borang barang gawe, isuk barang gawe puting digawean deui. Datang salaki nang masokeun baju nyai sakalian goblok salaki teh teh nyaho aing teh keur cara rape. Mending tong bari niatkeun iba sing hormat kanu janten caro ridallah fi ridaz zauz ridona Allah aya dina ridonu janten caro ge. Baheula ibu keur gadis, ibu keur parawan, sorga ibu aya di indung bapak. Tapi ketika terjadi ijab kabul pindah kewajiban surga ibu pindah kalau menjadi salaki. Tapi hampura, hei para istri, surga suami kita masih ada di ibu bapaknya. Maka jangan sampai kalian hei para istri berani-beraninya melarang suami kita untuk berbuat baik berbakti kepada ibu bapaknya. Karena apa? Surga suami kita masih ada di ibu bapaknya. Tapi surga ibu terus aya menjadi salaki. Tapi suami yang bijaksana, suami yang adil bersikap terhadap orang tua maupun mertuanya. Insya mudah-mudahan wasilah dinaungi ayeuna urang sing nyontok kana akhlak Rasul sok sana saalit anu dibahas tapi sing mampu ngamalkeun dina kahirupan sehari-hari. Oge ibu-ibuna sing janten istri anu sholihah, bapak-bapana sing janten salaki anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Sarta can ditutup sim kuring nyuhun doa sim kuring sing sehat. Sim kuring Ustaz Zamzam urang doakeun, urang silih doakeun mudah-mudahan sing sehat, sing panjang yuswa, diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kakiatan kang oli ila kalimatilah nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Ka mana karsi? Can ge uluk salam geus carangkat. Ieu tah kabiasaan, punten sok biasakeun nya. Bubar lamun tos doa tuh siap. Karena punten bu acara itu pinuh barokah, ieu malaikat rahmat ngumpul. Nurunkeun rahmat barokahna engke dina tungtung Fatihah dina doa tutup. Jadi mana-mana orang uwi sama Fatihah doa tutup moal meunang kabarokahan dinaungi ayeuna mata klebar antosan heula siap. Alhamdulillah. Adan Allah wa yakum ajmain. Hapunten para ajengan, para kiai bilih nu digikeun ku sim kuring aya nu leres eta pitulung ti Allah Subhanahu wa taala seueur kakiranganna seueur kalepatana murni dongkat matina kaburan jisma billahi fi sabil haq. Allahumma afiq la kamil tariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.